Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di santri Sunda. Santri Sunda nyawa teh ayeuna poe naon? Ayeuna teh poe ayeuna urang upload poe Salasa isukan Rebo di uploadan di isukan. Jadi poe Salasa ieu teh 7 April 2020. Nyata tepang tahunna santri Sunda satahun. Jadi orang enak arek nanya Kak, pemeran santri Sunda gimana sih perasaannya, kesannya. Channel santri Sunda ini udah naik umur, jadi 1 tahun. Oke, kita tanya satu-satu, oke? Abum, gimana sih perasaannya? Kumaha sih perasaan maneh? Ya santri Sunda teh geus 1 tahun. Alhamdulillah gitunya, syukuran bunga itu bunga pisan ya. Bunga no bener itu. Non deui. Pokona mah bunga. Naon anu disampaikeun? Ya pokona mah pesana Lilakin. Pokona support terus ya. Sip. Santri Sunda. Oke. Tong. Geus salah. Mabil kumasi kesana dan pan ayeuna santri Sunda teh tepang tahun 1 tahunnya anniversary ceritana. Apa nama? Sing sukses. Apa perasaanna ieu santri 1 tahun santri Sunda? Sabarapa bunga ieu teh. Tapi kan iluana mah kan sabulan. Sabulan itu teh kita sampean. Pokona mah kesana naet. Apa yang anu arek disampaikeun ka barudak ieu anu sok nonton? Pokoknya mah support terus we nya channelna ieu santri Sunda. Mun mugi we banyak. mugi sing dilancarkeun eta tina ayeuna. Pokoknya mah kita support terus we pokoknya mah. Terus maksudna teh ka dinya. Ka parkir. Nuhun nya Mang Abil. Sami-sami. Ini ada Mang Asep. Nah, Mang Asep, kulan pan ayeuna teh santri Sunda teh nya tos tepang tahun. Mohon. Jadi umurna teh 1 tahun, 1 tahun 1 tahun. Jadi kumaha sih perasaanna geus 1 tahun di santri Sunda? alhamdulillah wa syukurillah nu parantos dijalankeun ku urang sadaya. Dina jangka 1 tahun wa ima perih wa ma bagiana karasa ku sadaya. Mohon. Nya abdi ngan saukur tiasa ngadoakeun wa ima kanu gaduh channel atawa kanu sadaya atawa ka sadaya. Mudah-mudahan sing ayeuna dipanjangkeun yuswana. Amin. Tambah milik rezekina. Amin. Sing dibabarikeun adzana. Sing diterima nikahkeun. Pan eta teh geus kasimak dina milik rezekina meureun adsen teh. Ya, mudah-mudahan tambah sukses jeung channel Santri Sunda. Amin, Pokoknya ya ulah Allah. poho kan ayeuna ngadukung. Mudah-mudahan kurang ge didoakeun nya masing ayeuna babari milik rezekina. Doa. Amin. Syairana lagu. Mabruk Alfa mabruk alaika mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Tos kayak bisa sarare anu nontonna. Aturnya Mas Ep. Ya, sawino. Ini Mang Arif, memang Pino. Pino. Kumaha sih perasaanna aya di santri Sunda ayeuna geus 1 tahun. Alhamdulillah sip-sip abdi mah. Saking ku terharu kan Saking ya? terharu. Alhamdulillah. Pokoknya yang terbaik. Pokoknya yang terbaik. Doain aja yang terbaik buat santri Sunda ya. Kedepannya semoga sukses Amin. dan channelnya makin bertambah. Oke. Namanya gitu ya. Buat yang anu boga camama sing ieu sing naon ngaranna sing kuat dina segala cocobana. Ya amin ya Allah. Harus lagi gitu ya. Atuh nuhun nya Mang Pino. Enak ka pengurus channel. Pak RT bulog aman.
Jadi gimana Bapak RT ini? Gaskeun heula mabar onet. Jadi kumaha ieu teh? Kumaha perasaanna? Sumringah itu. Ini asa misu bucat, bucat. Oh, sugante si geuning kuy. Mana insyaallah hatur nuhun ka tos. Terus kan udah ningali Santri Sunda nu support di awal gitu kan. Sampai ke 20.000 perjuangan lah gitu kan. Iya gitu cicing wae. Turun pokoknya. Gua tau ngilap Kan tadi skip. kan tetap skip. Sekarang itu iya nu sabelanya gitu. Deli Darmawan. Deli Darmawan, jangan lupa juga channel Deli Darmawan. Deli punya channel pribadi, jadi kunjungi aja yo. Bersih, guys, kita Cukup. Deui. Channel anyar deui pengisi, pokoknya pengisi Kewet sama ku sih ieu, antepkeun kudu bogana. Kudu bogan we. Akan antep lah. Sana Pokona bogana, penasaran? pesan. Oke lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daman, Alhamdulillah. kemana wae tuh? Aya. Ya wae. Oh, jadi Mang Oleh orang teh keur ayeuna teh terus santri Sunda teh geus miled ka 1 tahun. Jadi boga umur. teh? Ini persari Naon nenek perseri? ulang tahun. Oh, ulang tahun. Ulang tahun gitu oleh. Jadi wayahna urang heng nanya ya. Nanya Kumaha naon? sih perasaanna gitu. Perasana Santri Sunda enak geus berumur gitu. umur 1 tahun. Bunga sih bunga. Hak minta doa nama? Ah, bentar doang. Laon gimana? Ayo, doakeun atuh ayeuna. Doana. Masih pesana ka naon yang disampaikan ke penonton. Oh, kaiji atuh nuhun ya ka penonton tos ngadukung Samsun nepi ka barat subscriber enak 20 lebih sah. lebih itu alhamdulillah eta teh berkat maraneh berkat sadayana fans Sanu boga pen? lain pen maksudna teh jadi non Penggemar. penggemar Samsun jadi atur nuhun sa gede-gedena ka pemirsa Samsun nu tos nonton nu subscribe Moga terhibur ya. lamun terhibur mah nyieun sorangan Ayeuna Mang Oleh teh pan yang Mang Buk teh ngagaduhan channel sanes. Oh, mohon. Channel Aya dipromosikeun mah di dieu. atuh promosikeun ari Naon namina? naon promosina Channel Bub dan Olehnya. Bub dan oleh Bub dan Oleh. jadi ta sing channel. nyao kasibukan urang syariah Kesibukan di balik layar. jadi tinggal Santri we Sunda channelna channel Bub dan oleh Tah dihandapnya Bub Dihandap. dan Oleh. kayak ge aya tinggal we Atasnya atas ieu teh atur nuhun ya. Turun ya. aya rokok Belagu mana mah? Coba Agis. Ya halo, Mang Sarkad. Jadi gimana Agis? Saya mau bertanya ya. Agis kan Santri Sunda ini udah 1 tahun ya. Iya. Ayo nanti geus milad, anniversary ulang tahun. Iya. Jadi kumaha perasaan sama Agis teh? ya mudah-mudahan sukses kayak itu ya Nanya lagi perasaan lain. Bodoh. Bunga apa sedih? pokoknya apa mah terharu lah pokoknya namanya kayaan boga baturan teh ketika sakit tugas loba nu subscribe gitu nya tika nyampe 20.000 nya Terus ayeuna naon anu daerek disampaikan ke penonton? nya pokoknya namanya tong hilap tonton terus dan like komen dan subscribe Enggak skip. udah Turun ya, Mang Sarkad. Ya sakitu bae anu aya di dieu eta aya komplit sadayana Mang Misbah teh aya. Pokona mah sakitu bae nya. Tapi orang arek sholawat lah ya sakadeng buat pengakhiran. Sholawat nanya. Nyanyi deh nyanyi Aisyah. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi ker berbanja,
mencubit hidungnya. Terus tak apa deh. Sakia bae dah terus nyekap 10 menit alhamdulillah. Pokoknya like, comment, and subscribe Santri Sunda terus yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.